kiai mah ngomong ieu pilih sana bakal dipeta pertanggungjawaban di akhirat. Lamun salah nuduhkan cilaka aing. Bener teu? Mata kesalah uing mah sabab uing geus nyamok pikumaha. Boro-boro ngritik uing mah. Kamari uing dipanggil Jokowi nolak. Dengekeun ku haji sadayana ku para kasukuan. Sim kuring dipanggil Jokowi kamari nolak. Teu direret-reret acan ku aing. Paralon nyambung, salaki pamajikan gitu loh. Banyak pamajikan hayang goreng, era pada salakina. Mun pamajikan uing kucel, aing giting, aing era. Bener tuh, otak ku aing ditadang dan pamajikan sina geulis. Memang sina geulis, komodang aja tuh. Otak saya tidak akan berpaling pada nenek-nenek. Begitu. Teruskan wah capek selalu capek kerja jujur capek karunya teka jujur keos ya ibu-ibu beladinya kain nyebut karunya jika ada orang di majikan pae kayak kajen jika ada terus ngomong si Mesaro kadang eta si Mesaro ngomong ke si Maimunah bah si Mesaro si Maimunah balat moyan bah Mesaro moe sirah Maimunah moe maneh itu beta ngomong dia menikah denge atau bayar sudah dibayar menik itu saya ngomong tara ini tara nginum kalau ayo ke nginum ajengan emang aing burui ya nggak burui coba tinggalin aing obat mendinginum aing kakarbekan nih karena tanyakan ke abah sok bah terus ke abah hari nakuran tadi ke orang tuang tadi ke orang minum bola tuh jangan bola cek abah ke kulu masrobu dah mana terus minum aing tidak minum di tanah harta untung ku irna pinter tadi kene gus telepon ke anak ke putra-putra anak ke putra buah anak kata bawa-bawa ayo pakai isi tua nggak perlu harana itu karalas jadi saya sudah makan teman aja abdi mager lucu rada tarakan aku kan kita pasti pada sang ujung sang kepala itu teh mak apa ibarat akan alhamdulillah bagi bunga we kembung di tengah sama bunga dewasa ke dewadah samuna aku tumbuh orang ke pinggir aku ke depan tumbuh makanya mak kieu we teh ari pamimpin teh cek hadis kullukum ra'in tanyakeun ka kiai ai ra'in teh naon ra'in teh lain pamimpin sabenerna mah asal kata damat budak angon sok tanya ka kiai ai ra'in naon berarti budak angon mana asup ka kebon batur di sido mana dihakan ku ajat ciri suksesna pamimpin tuk budak angon lamun domahna lintuh domahna sehat lintuhna teu ngacak-ngacak kebon batur domahna lintuh tapi tetap pada prosedur tetap di jalur tengah rugikan kebon batur tengah akan daun sampo di kebon batur eta budak angon sukses pamimpin seperti budak angon tugas pamimpin ngangon rakyat ciri pamimpin sukses mun masyarakat pandegan nu tadi ku teteh disebutan jelema bodoh dipikanyaan rakyat leutik dipikadede tugas pamimpin belasan dedehan asihan ulah ari keur hayang nu gelo-ge ditanya buku jelema gelo teh gelo ditanya we dah hayang dicolok padahal nu gelo mah moal nyolok ari geus jadi mah boro-boro nu gelo nu cager ge diliwat teh ditanya-tanya aja bener teh ngomong bener teh Pocujun kampanye aduh lina waktuna aya izin dan nanyakeun heula kabeh we ka ulama saan rek diturut lamun lain kiai bener teu rek turut ka sakadoma sakitu uing mah gampang uing heula uing ditanya ke zaman pemilihan presiden Pak Jujun rek milih sabab uing kiai uing rek milih nu teu didukung ku asing naon dalilna Quran surat An-Naml lamun datang Namlut ila
yakin kada negara orang aisati ahliha azillah pasti niatna orang asing datang ke orang rek ngahinakeun bangsa urang maka menyesal aing menyolok Prabowo kagak basya kiai mah ngomong ieu bilisana maka di peta pertanggungjawaban di akhirat lamun salah nuduhkan cilaka aing bener tuh maka kesalah uing mah sabab uing geus nyamok pikumaheun tapi ku sabab ternyata orang Indonesia resep ka Jokowi ngapek we menang mah dan tetep uing mah pendukung Prabowo urusan daripada ngaku-ngaku nyolok Jokowi bari jeung henteu munafik aing mah blak-blakan tapi mun Jokowi menangnya didoakan sing bisa mimpin anu alus mata goreng alus uing amal ngritik sabab uing bukan termasuk provokator akan we boro-boro ngritik uing mah kamari uing dipanggil Jokowi nolak tegekeun ku haji sadayana ku para kasupuan sim kuring dipanggil Jokowi kamari nolak teu direret-reret acan ku aing sababna sabab uing lain Jokowi uing mah Jujun Junaedi aku mau dipanggil-panggil Jokowi